Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Renyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kurban anu kamanah ku Allah. Dumasar serat Ibrani pasal 13 ayat 7 dugi ka 17. Sareng nas nu janten puseur pangrenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-16 anu unggalna kieu. Ulah poho kana nyieun kahadean jeung silih pikanyaah. Lampah kitu teh kurban-kurban anu kacida sapukna jeung manah Allah. Para mitra saurang guru nu wijaksana tangtos bakal ngadeudel sareng ngamotivasi murid-muridna sangkan teu babari puas ku diri ku kahontalna prestasi, kapinteran, kakayaan sareng merenahkeun diri minangka puseur. Saurang guru nu hade baris ngamotivasi murid-muridna sangkan teras diajar ngasah nyeuketan kapekaan dugi ka dirina tiasa mihartos dina hirup. Hal eta tiasa dilakukeun ku cara nyalurkeun talenta atanapi bakat, kamonesan sareng materi atanapi banda nu dipimilik kanggo kahirupan sasama. Para mitra serat Ibrani masihan nasehat sangkan jamaah nuladanan para pamimpin nutos ngarumat iman aranjeuna, rejeng hirup aranjeuna sapuk sareng kaasih Gusti Yesus, sanaos kedah nandangan kahinaan. Nu nyerat serat Ibrani masihan tandesan kana tuladan iman milampah kasayan sareng silih pikanyaah. Margi sadaya kurban nu dihaturkeun dina altar pangurbanan katut sadaya aturan perkawis katuangan sareng aturan ngeunaan kurban sato anu dibeulem nu dianggap leres teu mihartos ngeuweuhkeun atanapi mupus prinsip dasar sareng utami dina kahirupan salaku jalmi nu iman. Nu nyerat serat Ibrani nganilai milampah kasayan sareng silih pikanyaah eta mangrupi kurban-kurban anu kamanah ku Allah, anu kalintang sapukna sareng manah Allah. Tah para mitra, naon nu paling kaajen dina hirup urang? Walaranana tiasa rupi-rupi tur benten-benten kanggo setiap jalmi. Nanging na nilai milampah kahadean sareng silih pikanyaah kasasama teh aya dina daftar hal-hal nu ku urang dipandang kaajen. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur pangrenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang patepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.